Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamu Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pima anu tetep ieu pasal buat merterakeun perkara yujibu anu ngawajibkeun itu ma'al istinjaa kana susuci wa pisurutihi sareng dina pirang-pirang syaratna itu istinja. Yajibu wajib naon al istinja'u istinja susuci la alal pauri teu wajib kana buru-buru teu wajib dina pada harita bal indal kiami balik ta wajib istinja dina nalika ngadegkeun linahwi sholati pikeun saumpamana salat mingkuli rotbin tina saban-saban anu baseuh ayus tarotu tegasna disyaratkeun naon kaunuhu ayana itu rotbin eta mulawisan anu ngotoran piroil aeni dina paningali soca pakhoroja tuluy kaluar naon ma perkara layu syahidu anu henteu ningali ieu jalma talwisahu kana kotorna itu ma walakin huwa sareng tatapina ari itu ma eta maujudun anu aya pinapsil amri dina buktina urusan kada hal nanya kitu sapertikeun kulurot bin nakola nukil hukana itu kaul saha al-Qurdi Imam Qurdi anil matlabi tina kitab al-matlab libni Rib'ah milikna Ibnu Rib'ah sawaun eta sarua bae sawaun sarua bae tidak nah dibiasakeun itu ma kabaulin sapertikeun caiki nadrin atawa anu langka kamadiin sapertikeun cai madi khorijin anu kaluar itu rotbin minas sabilaini tina palawangan dua ayil kubuli tegesna kubul waduburi sareng dubur bako anu tetep itu khorij alaihima netepan kana itu kubul sareng dubur goerol mani halna salian ti cai mani amal maniu anapon ari cai mani palaya jibu mangka eta henteu wajib naon al istinja'u susuci minhu tina itu mani lipawati maksudihi karena porot anu dimaksud ku itu istinja min izalatin najasati nyata ngaleungit ke najis ida kana di mana-mana kabuktosan itu istinja eta bil mai tetep kucai awatah pipiha tawa entengna itu najasah ida kana di mana-mana kabuktosan itu istinja eta bil ahjari tetep ku pirang-pirang batu baliusanu balik tadi sunatkeun itu istinja apada maedahkeun hukana itu kaul saha atiyatu Syekh Atiyah pamaniul adami mangka ari cai mani na bangsa anak Adam eta tohirun anu suci alal madhabi netepan madhabna Imam Syafi'i rojulan eta lalaki kana kabuktosan itu Adam awim ro'atan atawa istri li anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha karena sa'nyana Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha eta kanat kabuktosan itu Aisyah eta tufariku ngerikan itu Aisyah kana itu mani min saubi Rasulillahi tina acukna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parkan kalawan ngerik payusolli tuluy salat Kangjeng Nabi pihi halna make eta saob rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis sah Muslimun Imam Muslim walau kana sareng lamun kabuktosan itu mani eta najisan anu najis maktupia mangka moal dialap cukup minhu tina itu mani naon bil farki ngerikan wali annahu sareng karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta layaliku henteu pantes bil adami ka bangsa anak Adam naon najasatu aslihi najis asalna itu Adam
Wakila sareng dicaritakeun naon huwa ari itu mani eta najsun anu najis. Yukpa dialap cukup pihi dina itu mani naon alparku ngerik. Haka ngahikayatkeun dalika kana itu kil saha Adamiri Imam Adamiri. Bil mai kalawan cai wayustarotu sareng disyaratkeun pihi dina itu maun naon aya kuna kedah kabuktosan itu maun eta tohuron anu suci illa ayat huro nepi ka suci naon al mahalu tempat najisna bihaisu yadhabu kalawan sakira-kira leungit naon asarun najasati tapakna najis aw yamsahu atawa ngusap ieu jalma hu kana itu mahal ail mahala tegesna kana tempat najis bisalah si masahatin kalawan tilu pirang-pirang usapan bipat hisini kalawan dipatahkeun sina walayu ziu sareng teu cukup naon al istinja'u susuci bidunihinna bari kurang tina itu salasu masahatin walau hasola sanajan hasil naon al inqo bersih bidalika kalawan itu bidunihinna awa aksaro atawa leuwih loba minhunna tibatan itu salasu masahatin ida lam yanko di mana-mana henteu suci naon al mahalu tempatna bihinna ku itu salasu masahatin ila ayan kia nepi ka bersih naon al mahalu tempatna wasunna sareng disunatkeun naon al itaru ngaganjilkeun biwahidin ku hiji ba'dal inqoi dina sabadana bersih ilam yasulamun henteu hasil itu mashu biwitrin ku ganjil wa in baqiya sanajan tetep naon al asaru tapakna bihaisu la yuzilu kalawan sakira-kira henteu ngaleungitkeun hu kana itu asar ilal mau angin naon cai aw sigorul khozbi atawa ku bubuk talawengkar payu pamangka dihampura hina idin dina nalika layu zilu an hadal asari tina ieu tapak najis walayu kalapu sareng henteu diperdih naon istimalul mai makena cai aw sigorul khozbi atawa bubuk talawengkar pihi dina itu yuzilu bihilapi ma kalawan perbeda perkara lau khoroja lamun kaluar naon hadal qadri ieu naon hadal qadru gitu ieu ukuran ibtidaan dina mimitina pala budak mangka teu meunang henteu eta misti pihi dina itu hada minal mai tina cai awil hajari atau batu wa ingkana sanajan kabuktosan itu hajar eta kabiron anu gede walam yuzil sareng henteu ngaleungitkeun itu hajar saean kana perkara pala budak mangka teu meunang henteu eta misti min salasi masahatin tina tilu pirang-pirang usapan li anahu karana sanyana kalakuan sareng tingkah eta yuga taparu dihampura fidawami dina langgeng naon ma perkara la yaga tafiru anu henteu narima ngahampura itu ma layag tafiru anu henteu narima hampura itu ma fil ibtidai dina mimitina apada maedah kendalika kana itu kawal saha atiyatu syekh atiyah liqaulihi karana dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama ana lakum lapad innama ana lakum innama ana pastina ari kami lakum nisbat ka aranjeun kabeh eta mislul waladi misilna bapa ualimu halna mereknya ho kami kum ka aranjeun kabeh ida ataitum di mana-mana ngalakonan aranjeun kabeh algo itu kana miceun palayas takbilu mangka ulah nyang hareup
saha ahadukum salah sahiji aranjeun kabeh al kiblata ka kiblat walayastadbiru sareng ulah nukangan itu ahad ka itu kiblat walayastanjia sareng teu meunang walayastanjia sareng teu meunang susuci itu ahad biduni salasati ahjarin ku kurang tina tilu pirang-pirang batu laisa anu henteu piha eta tetep dina itu hajar naon raosun tai wala romatun sareng lain tai wala idomun sareng lain tulang rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Ibnu Huzaimah warawa sareng ngariwayatkeun saha Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa ghairuhu sareng salianti itu Imam Syafi'i qaulahu kana dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal yastanji bisalah sati ahjarin wal yastanji sareng kudu susuci anjeun bisalah sati ahjarin kutilu pirang-pirang batu wal murodu sareng ari anu dimaksud bil hajari kulapad hajar eta al jinsu jenisna batu wayaziu sareng cukup naon al hajaru batu ma'a wujudil ma'i sarta ayana cai hilapan halna nyulayaan libni Habib ka Ibnu Habib minal malikiyati anu tetep ti Imam Malik madhabna apada maedah kendalika kana itu kawal wayazi'u al hajaru ma'awujudil ma'i saha Adamiri Imam Adamiri wayakunu mashul mahali wallahu a'lam bishawab.